Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadil hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan ila rusyab ghairil ajilani khususan ila ruhi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan ila ruhi babai badru zaman bin Aki Jamil wa khususan ila ruhi musannif kitab Qurratul Uyum Syekh Syarifuddin Al-Tahami Syekh Muhammad Al-Tahami bin Madani Usulim wa purui masyarakat wa mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat ala hayyai minhum wa lamat lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab salajeng nyaeta kitab Qurratul Uyun upami salah dina maca atawa dina logatna harap dimaklum ya mah urang belajar sasarengan sanes bade ngagurui kitu. Urang belajar sareng we urang samikeun logatan upami abdi salah lereskeun kitu tah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari dugikeun ka dieu nya warawa sareng ngariwayatkeun saha al-khatibu Imam Khatib alhamdulillahi ari lapat alhamdulillahi samaniatun eta aya 8 samaniatu ahrufin eta aya 8 pirang-pirang huruf wa abwaabul jannati jeung ari pirang-pirang pantos surga samaniatun eta aya 8 gitu. Paman mangkari saning jalma naqala eta anu ngucap ieu si jalma alhamdulillahi kana lapad alhamdulillah putihatah dibukakeun lahu ka eta si jalma naon abwaabul jannati pirang-pirang pantos surga as-samaniyatu anu 8 ya abwaabul jannah. Summa innahu tuluisannya nyana tingkah jeung kalakuan yajibu eta wajib alal abdi ka hamba naon aya ta'rifa yen tah ngaku ieu si hamba annahu kana yen sanyanya na itu si hamba ajizun eta anu apes anil ityani tina ngadatangkeun bihaqiqati hamdillahi kana hakikatna muji ka Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Gusti Allah wa syukrihi jeung kana syukurna ka Gusti Allah wa annahu jeung sanyanya tingkah jeung kalakuan wa annahu jeung sanyanya na itu si hamba layak diru eta henteu kawasa ieu si hamba ayat dia kana yen tang ngadatangkeun itu si jalma biasa idzalika ku ngitung-ngitungna itu puji walidza kana jeung kumargi kitu bukti saha alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu eta ngucap ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la uhsi kana basa la uhsi henteu bisa ngitung-ngitung kaula sanaan kana ngalem alaika ka Gusti teu bisa ngitung kaula kana ngalem ka Gusti angta tegesna ari Gusti kama eta sapertikeun perkara asna eta anu ngalem Gusti ala nafsika ka zat Gusti wa yurwa jeung diriwayatkeun
anna Musa kana yen sanyanyana Kangjeng Nabi Musa alaihi salam qala eta ngadawu ieu Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ya Rabbi kana basa ya Rabbi ya Rabbi duh pangeran abdi mata ablugu iraha tepi kaula hamdaka kana muji ka Gusti wa syukroka jeung kana syukur ka Gusti wa hamdi bari ari muji ka Gusti wa syukri sareng syukur Gusti wa hamdi bari ari pujian ti Gusti wa syukri jeung syukuran ka Gusti teh nikmatun eta nikmat min ka ti Gusti alaya ka kaula gitu. Pakola tuluy ngadawus Gusti Allah Ta'ala lahu ka ieu Kanjeng Nabi Musa alaihi salam mata arabta di mana-mana nyaho anjeun annaka kana yen sanyanyana anjeun ajizun etanu apes an hamdi tina muji ka kaula faqad hamadat semakat faqad hamadta maka tetela geus muji anjeun ni ka kaula. Waruya jeung diriwayatkeun an Sayyidina Dawud alaihissalam katampiti Sayyidina Nabi Dawud alaihissalam annahu kana yen sanyanyana ieu Nabi Daud alaihissalam qala eta ngadawu ieu Nabi Daud alaihissalam ilahi kana basa ilahi Ilahi du pangeran abni ibnu Adama ari anak Adam laesa etan teu aya pihi di anak Adam non sya'ratun hiji rambut illa wa fauqahu angin eta tetep dina luhureunana ieu sya'rah nikmatun ari aya nikmat wa tahtaha jeung eta tetep di handapeunana ieu sya'ratun nikmatun ari aya nikmat paman mangka risaning jalmana pamin aena mangka eta ti mana yukafiu pamin aena mangka ari ti pamin aena mangka ti mana yukafiu eta bisa ngabandingan ieu nikmat ieu na sya'rah hakana ieu nikmat fa'auha tuluy ngawahyukeun saha Allahu Gusti Allah Ta'ala ilaihi ka Kanjeng Nabi Daud alaihissalam ya Dauda ya Dauda wahai Daud ini sanyanyana kami ati eta maparinkeun kami al-kasiro kana anu loba wa ardo jeung ridho kami wa ardi jeung ridho kami bil yasiri ku anu saeutik kalawan anu saeutik gitu. Jadi kami maparinkeun nikmat anu loba ka ranjeun kabeh tapi kami ridho ku nikmat ku anu saeutik tegasna ku cukup ku muji hungkul kami geus ridho jadi geus ngabales kana eta nikmat anu ku kami dibikeun ka anjeun kitu. Wa inna syukra jeung sanyanyana syukuran dalika kana itu nikmat anta alama eta yen nganyahokeun anjeun annama kana yen sanyanyana perkara bika anu tetep ieu emma teh min nikmatin bika anu tetep ieu emma teh min nikmatin tina buktina nikmat pamini mangka eta teh ti kaula gitu. Jadi nu disebut syukuran teh syukuran ka nikmat teh cukup nyaho anjeun sanyanyana nikmat anu dibikeun ka anjeun teh eta ti kaula gitu. Eta syukur lamun urang ngarasa nyaho bahwa nikmat anu diboga ku urang teh eta ti Gusti Allah eta geus syukur.
Wakila jeung diucapkeun anahu kana yana sanyanyana Nabi Daud alaihissalam qala eta ngadawu ya Nabi Daud alaihissalam ilahi kana basa ilahi ilahi du pangeran abdi kae parikumaha askuru eta syukuran kaula wa syukru jeung sedengkeun ari syukur teh nikmatun eta nikmat min kati Gusti alaya ka kaula. Qala ngadawuh Gusti Allah sallallahu al-ana tah ayeuna sukrot nanti kumaha macan ayanya sukro fil madinah la syakaro sakrotna saka sukarta naonnya sakarta syukur anjeun ni ka kaula alana dina waktu ayeuna sakarta syukur anjeun geus syukur anjeun ni ka kaula ya Daud he Daud gitu. Faidatun nari ya hiji faidah segitulahnya wallahu a'lam bissawab.